Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Tanzilul kitab min Allahil azizil hakim. Turuna ieu kitab teh di Allah nu maha gagah nu maha wijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Saestuna kami geus nurunkeun eta kitab teh ka maraneh kalawan hak. Ku kituna prak ibadah ka Allah kalayan ikhlas dina agama karana anjeunna. Ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Nya kagungan Allah agama anu bersih teh tapi jama-jama anu nganggap sababaraha pangeran salian ti anjeunna nyarita kaula sararea teu nyembah pangeran-pangeran angin supaya aranjeunna marekeun kaula sararea ka Allah. Saestuna Allah bakal netepkeun putusan di antara maranehna perkara anu ku maranehna disawalakeun. Saestuna Allah henteu maparin pituduh ka sing saha anu ngabohong turta anu kacida kupurna. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Upama Allah mikersa kagungan putra tan wande anjeunna milih tina saniskara anu ku anjeunna diugakeun sakersana anjeunna. Maha suci anjeunna nya anjeunna Allah nu maha tunggal nu maha kumawasa. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Anjeunna ngayugakeun langit katut bumi kalawan hak. Anjeunna ngayugakeun peuting jeung beurang sarta anjeunna ngabagilirkeun beurang jeung peuting jeung anjeunna nundukeun sarangenge jeung bulan masing-masing maluter nepi ka hiji mangsa anu geus ditangtukeun. Nya anjeunna nu maha gagah nu maha jembar pangampura. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Anjeunna ngayugakeun maraneh tina hiji jiwa tuluy anjeunna ngajadikeun jodoh ti manehna jeung anjeunna nurunkeun pikeun maranehna bangsa ning ingon-ingon 8 jodoh. Anjeunna ngayugakeun maraneh dina beuteung indung maraneh jadi hiji kajadian sanggeus hiji kajadian dina 3 pepeteng eta teh Allah nu midemelna pangeran maraneh kagungan anjeunna sakumna karajaan tayade pangeran salian
ti anjeunna nya ka mana maraneh dibalieurkeun teh إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Upama maraneh kupur nya saestuna anjeunna mah henteu butuh ku maraneh jeung anjeunna henteu ridho kana kakupuran abdi-abdina jeung upama maraneh muji syukur anjeunna mikarido ka maraneh jeung saban jiwa anu boga tanggungan moal nanggung dosa nulian tuluy-nya ka pangeran maraneh geusan maraneh mulang tuluy anjeunna ngawawarkeun saniskara anu geus ku maraneh dilampahkeun saestuna anjeunna maha uninga kana saeusining dada. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Jeung upama kasusahkeuna ka manusa manehna ngadoa ka pangeranna dina kaayaan manehna mulang ka anjeunna tuluy upama anjeunna maparit kanikmatan ti anjeunna ka maraneh lat bae manehna poho kana naon-naon anu didoakeun ka anjeunna ku manehna di heula teh jeung manehna nyieun tandingan-tandingan Allah pikeun nyasarkeun dina jalanna pok caritakeun prak geda suka senang ku kabungah Andika sakedeung saestuna Andika teh ahli neraka. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Atawa naha jalma anu babakti dina waktu-waktu penting ku sujud jeung nangtung dina kaayaan rempan ku akhirat jeung miharep rahmat pangeran teh sarua jeung nuliana pok caritakeun naha sarua jalma-jalma anu nyaho jeung anu henteu nyaho teh saestuna ngan hungkul jalma-jalma anu boga pikiran nu areling teh. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Pok caritakeun yeuh abdi-abdi kami anu ariman masing tarakwa ka pangeran Arandika pikeun jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean di ieu dunya dicawiskeun kahadean jeung ieu bumi Allah teh jembar ngan wungkul jalma-jalma anu salabar anu dicumponan ganjarana tanpa wilangan teh. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Pok caritakeun saestuna kaula ditimbalan supaya ibadah ka Allah kalayan ikhlas dina agama karana anjeunna. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Jeung kaula ditimbalan supaya jadi muslim nupang heulana. Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim. Pok caritakeun
kaula sieun ku siksaan dina poe anu agung upama kaula wangkelang ka pangeran kaula. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Pok caritakeun ka Allah kaula ibadah kalawan ikhlas dina agama kaula karana anjeunna. Fa'budu ma syi'tum min dunih. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Nya pek bae arandika nyembah kanu salian ti anjeunna sakahayang arandika. Pok caritakeun saestuna jama-jama anu rarugi teh nyaeta jama-jama anu ngarugikeun ka dirina sorangan jeung ka ahli-ahlina dina poean kiamat. Nyaan anu kitu teh nya karugian anu tetela. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Pikeun maranehna dicawiskeun lentaban-lentaban seuneu di luhureun jeung lentaban-lentaban seuneu di sahandapeunana. Eta teh panyingsieun Allah ka abdi-abdina. Yeuh abdi-abdi kami maraneh masing takwa ka kami. Walladzina ijtanabu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibad. Jeung jama-jama anu nyingkahan barhala-barhala dina ngaibadahanana sarta mulang ka Allah pikeun maranehna beja anu pikabungaheun ganjaran ku kituna pek gera bubungah abdi-abdi kami teh. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Jama-jama anu ngadenge pidawuh tuluy narurut kalawan sahade-hadena nya maranehna jama-jama anu dipaparin pituduh Allah jeung nya maranehna jama-jama anu baroga pikiran. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Kukituna naha ari jama anu geus merengah ditibanan hukuman siksaan teh bisa disalametkeun naha maneh bisa nyalametkeun jalma anu di neraka. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Wa'da Allah la yukhlifu Allahul mi'ad. Tapi jama-jama anu tarakwa ka pangeran mah pikeun maranehna dicawiskeun mahliga-mahliga anu saluhureunana aya deui mahliga-mahliga anu diadegkeun jeung dihanapna curcor walungan minangka janji Allah lantaran Allah moal nyulayaan janji. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Naha manehan teu nitenan saestuna Allah nurunkeun ci hujan ti langit
tuluy anjeunna ngocorkeun eta cai kana sumber-sumberna di ieu bumi. Tuluy ku eta cai teh anjeunna nuwuhkeun tutuwuhan anu rupa-rupa warnana. Tuluy eta tutuwuhan teh lalayu. Tuluy katenjo ku maraneh jadi karoneng. Tuluy anjeunna ngajadikeun eta tutuwuhan teh bubuk ancur. Saestuna dina perkara kitu teh kakandung panggeuing pikeun jalma-jalma anu baroga pikiran mah. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال mubin. Nya naha anu dijembarkeun dadana ku Allah kana narima Islam teh manehna lumampah dina cahaya ti pangeranna sarua jeung anu teu barogaeun pikiran. Nya kacilakaan pikeun anu tareas hatena dina eling ka Allah. Maranehna teh dina kasasaran anu tetela. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah geus nurunkeun pidawuh anu panghade-hadena nyaeta kitab anu sabagianana sarua hadena jeung anu sabagianana deui anu dipindo sababaraha kali. Anu mata kukurayeun kulitna jalma-jalma anu wedi ka pangeranna. Tuluy kulit jeung hate maranehna jadi leah kana eling ka Allah. Eta teh pituduh Allah. Anjeunna maparin pituduh ku eta kitab ka sing saha anu dikeresakeun ku anjeunna sarta sing saha anu disasarkeun ku Allah. Nya ka manehna moal aya anu mere pituduh. Afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yawmal qiyamah wa qila lidh-dhalimina dhuqu ma kuntum taksibun. Atuh naha ari jalma-jalma anu ngaraksa dirina ku beungeutna dina anu panggorengna siksaan dina poe kiamat teh sarua jeung anu salamet tina siksaan jeung dicaritakeun kanu darolim teh pek gerarasakeun saniskara anu kumaraneh geus diusahakeun teh. Kadzdzaba alladzina min qablihim faataahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Jalma-jalma anu saheulaeun maranehna geus ngabarohongkeun ka para rasul. Kulantaran eta tumiba siksaan ka maranehna sajeroning maranehna hanteu sadar. Fa'adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ya Allah geus nibankeun rasa hina ka maranehna dina kahirupan dunya tapi saestuna siksaan akhirat mah leuwih rongkah upama maranehna nyaraho mah. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Jeung saestuna kami geus ngayakeun pikeun manusa dina ieu Qur'an teh rupa-rupa misil supaya maranehna areling. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Qur'an dina basa Arab anu henteu aya bengkokna supaya maranehna tarakwa. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah ngayakeun misil hiji lalaki anu ngadunungan ka sababaraha urang anu pasea wae jeung hiji jalma anu ngadunungan ka saurang. Naha eta dua jalma teh sarua dina babandinganana sagala puji kagungan Allah, tapi maranehna kalolobaanana hanteu nyarahoeun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Saestuna maneh teh bakal pae jeung saestuna maranehna oge bakal pae. Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Duluy saestuna maraneh dina poean kiamat parasea dipayuneun Allah. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idh ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Nya naha lain aya anu leuwih dolim batan jalma anu nyieun kabohongan ka Allah turta ngabohongkeun hak nalika datang ka maranehna. Nah lain jahanam tempat pikeun mulangna jalma-jalma kafir teh. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Jeung jalma anu mawa hak sarta ngabenerkeun kana eta hak. Nya maranehna jalma-jalma anu tarakwa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Pikeun maranehna aya saniskara anu dipikahayang ku maranehna di pangerana. Eta teh ganjaran pikeun jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. Yukaffirallahu 'anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Akibatna Allah mupus kagorengan-kagorengan di maranehna anu ku maranehna geus dilampahkeun jeung anjeunna nyumponan ganjaran maranehna ku anu leuwih hade batan anu ku maranehna dilampahkeun. Alaysa Allahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Nah lain Allah teh cukup pikeun nyalametkeun abdi-abdina sedengkeun maranehna ningsieun maneh ku barhala-barhala anu salian ti anjeunna jeung sing saha anu disasarkeun ku Allah. Nya pikeun maranehna moal aya nu mere pituduh saurang oge. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi'azizin dzintiqam. Jeung sing saha anu dipaparin pituduh ku Allah. Nya pikeun maranehna moal aya anu bisa nyasarkeun. Nah lain Allah teh maha gagah sarta kagungan wawales. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Jeung upama maraneh nanya ka maranehna saha nu ngayugakeun langit katut bumi tan wande maranehna ngajawab Allah. Pok
Pok caritakeun upama kitu naha geuning Arandika henteu mikiran perkara barhala-barhala anu ku Arandika disambat salian ti Allah. Upama Allah ngersakeun nibankeun balai ka kaula, naha maranehna berhala-berhala bisa nyalametkeun kaula tina balai anjeunna, atawa upama anjeunna ngersakeun maparin rahmat ka kaula, naha bisa maranehna mondah rahmatna. Pok caritakeun cukup Allah pikeun kaula nya ka anjeunna tawakalna jalma-jalma anu tawakal. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. Pok caritakeun ieu kaum kaula prak gera digarawe sacabakna saestuna kaula oge digawe engke oge ku Arandika bakal kanyahoan. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب muqim. Saha jalma anu bakal katibanan siksaan anu ngahinakeun manehna turta ka manehna tumiba siksaan anu langgeng. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqqi faman ihtada falinafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. Saestuna kami nurunkeun kitab ka maneh pikeun manusa teh kalawan hak. Ku kituna sing saha anu menang pituduh pikeun dirina jeung sing saha anu jadi sasar nya saestuna tayalian anging manehna teh nyasarkeun dirina jeung maneh teh lain anu ngajaring maranehna. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah nyampurnakeun jiwa-jiwa nalika marawat jeung anu henteu maot nalika keur sarena. Duluy anjeunna nahan jiwa anu geus ditibankeun papasten patina jeung anjeunna ngalepaskeun nu lainna nepi ka hiji mangsa anu geus ditangtukeun. Saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum nu daek mikir. Am ittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Malah maranehna ngajadikeun anu salian ti Allah juru sapaat. Pok tanyakeun naha sanajan juru sapaat teu boga naon-naon saeutik oge jeung henteu baroga akal. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Pok caritakeun kagungan Allah sapaat teh kabeh oge kagungan anjeunna karajaan langit jeung bumi. Tuluynya ka anjeunna Arandika baka dipulangkeun. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Jeung upama disebut asma Allah nyalira hate jalma-jalma anu henteu ariman ka akhirat teh teu sukaeun. Tapi upama disebut ngaran anu salian ti Allah mah manigyak gumbira maranehna teh. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkum
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Pok caritakeun nun Gusti nu ngayugakeun langit katut bumi nu uninga kanu garoib sareng nu nalemrak Gusti nu netepkeun hukum di antawis abdi-abdi Gusti perkawis anu kumaranehna disawalakeun. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Jeung mun ceuk jalma-jalma anu darolim barogaeun saniskara anu aya di bumi jeung ditambah kabogana sakitu deui tan wande maranehna daek nebus dirina dina gorengna siksaan dina poean kiamat teh padahal geus tetela pikeun maranehna ti Allah saniskara anu kumaranehna hanteu disangka-sangka. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Jeung geus tetela pikeun maranehna kagorengan-kagorengan anu geus diusahakeunana jeung saniskara anu kumaranehna geus digareuhkeun teh siksaan tumiba ka maranehna. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Naha upama balai tumiba ka manusa manehna nyambat kami tuluy upama kami mere nikmat kami ka maranehna pokna teh saestuna saniskara anu dipaparinkeun ka kaula teh lantaran kapinteran kaula padahal nikmat teh mangrupa cocoba tapi manusia teh kalolobaanana hanteu nyarahoun. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Saestuna jalma-jalma anu samemeh maranehna oge kungsi ngucapkeun eta omongan tapi saniskara anu kumaranehanana diusahakeun teh hanteu bisa nyalamet maranehna. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Duluy weh ka maranehna tumiba kagorengan-kagorengan tina saniskara anu geus diusahakeunana. Jeung jalma-jalma anu darolim teh antara maranehna ka maranehna teh bakal tumiba sagala kajahatan anu geus diarusahakeunana jeung maranehna moal bisa lumpat. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Jeung naha maranehna hanteu nyarahoun yen Allah ngajembarkeun rejeki jeung ngaheureutkeunana ka sing saha anu dikersakeun ku anjeunna saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun jalma-jalma anu ariman mah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Pok caritakeun ieu abdi-abdi kami anu geus ngaliwatan wataswangan ka diri sorangan poma arandika ulah pegat pangharepan tina rahmat Allah saestuna Allah ngahapunten sakumna dosa-dosa saestuna anjeunna nu jembar pangampura nu maha
asih. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Jeung geura marulang ka Pangeran Arandika sarta geura sumerah diri ka anjeunna samemeh siksaan tumiba ka Arandika turta Arandika henteu bisa ditulungan deui. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Jeung sing nurut kana anu panghadena anu diturunkeun ka Arandika ti Pangeran Arandika samemeh eta siksaan tumiba ka Arandika kalawan dadak sakala sajeroning Arandika hanteu saladar. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Supaya henteu aya jalma anu nyarita, duh kaduhung kaula tina sagala kataledoran kaula payuneun Allah jeung saestuna kaula teh ti antara jalma-jalma anu ngagareuhgeuikeun. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Atawa supaya henteu aya nu nyarita upama Allah maparin pituduh mah tan wande kaulah teh jadi di antara jalma-jalma nu tarakwa. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Atawa supaya henteu aya nu nyarita waktu nenjo siksaan upama kaula dipulangkeun deui ka dunya mah tan wande kaula jadi di antara jalma-jalma nu ngalampahkeun kahadean. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Padahal geus datang ayat-ayat kami ka maneh dului maneh ngabohongkeunana jeung maneh takabur sarta maneh teh di antara kapirin. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Jeung dina poe kiamat maneh Muhammad bakal nenjo jalma-jalma anu nyieun-nyieun kabohongan ka Allah tea beungeutna tarutung geheng. Nah lain jahanam tempatna mulang jalma-jalma anu takabur teh. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Jeung Allah nyalametkeun jalma-jalma anu tarakwa lantaran kabagjaanana maranehna henteu kakeunaan ku kagorengan jeung maranehna moal nalangsa. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Allah teh nu ngayugakeun sagala perkara jeung anjeunna teh nu ngajaring sagala perkara. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Kagungan anjeunna kunci-kunci na langit katut bumi jeung jalma-jalma anu kupur kana ayat-ayat Allah maranehna teh jalma-jalma anu rarugi. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Pok caritakeun
Naha pantes andikanitah kaula ibadah kanu salian ti Allah yeuh jama-jama nu jarahia. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Jeung saestuna geus diwahyukeun ka maneh jeung ka jama-jama anu samemeh maneh yen upama maneh musyrik tan wande amal maneh jadi gugur jeung pasti maneh jadi di antara jama-jama anu rarugi. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Malahnya Allah nu sawajibna ku maneh diibadahan jeung maneh sing jadi di antara jama-jama anu maruji syukur. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Jeung maranehna henteu ngahormat Allah kalawan panghormatna anu nya-nya padahal bumi sakuliahna aya dina cangkingan anjeunna dina poe kiamat sarta langit digulung ku panangan tanganna. Maha suci anjeunna jeung maha luhung tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Jeung sangkakala ditiup tuluy saniskara anu kumelendang di langit jeung saniskara anu kumelendang di bumi teh paeh kajaba saniskara anu dipikersa ku Allah. Tuluy eta sangkakala teh ditiup deui nya ujug-ujug maranehna harudang we ngadarago. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Jeung bumi bakal suminar ku cahaya pangerana jeung kitab bakal digelarkeun jeung para nabi katut saksi bakal dijagrakeun sarta bakal diputuskeun antara maranehna kalawan hak sarta maranehna moal dikaniaya. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Jeung pikeun saban jiwa oge bakal disampurnakeun saniskara anu geus dilampahkeunna sarta anjeunna langkung uninga kana saniskara anu kumaranehna geus dipigawe. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Jeung jama-jama kupur teh digiring ka neraka sarombongan nepi ka upama maranehna cunduk ka dinya bray lawang-lawang dibarukakeun sarta anu jaragana nyarita ka maranehna. Naha lain geus diutus para rasul ti antara arandika anu mangmacakeun ayat-ayat pangeran arandika
sarta ngawawadian ka Arandika kana poean patepung lawungna Arandika. Maranehna ngajawab, nya tapi geus merenah hukum siksa pikeun jalma-jalma kafir. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Diparentahkeun pus geura rasu ka lawang-lawang jahanam dina kaayaan langgeng di dinya. Nya kacida gorengna tempat mulang pikeun jalma-jalma anu sarombong teh. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Jeung jalma-jalma anu tarakwa ka pangerana dijajab ka sawarga sarombongan barang maranehna cunduk ka dinya plung-plong lawang-lawang geus maruka sarta nu ngajagana nyarita, Assalamualaikum baragja anjeun teh mangga geura lalebet dina kaayaan langgeng di dinya. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Jeung pok maranehna nyarita sagala puji kagungan Allah anu parantos nyumponan janjina ka abdi sadaya, anu parantos ngawariskeun ieu bumi sawarga ka abdi sadaya. Abdi sadaya tiasa cicing di sawarga di mana bae sakahoyong abdi sadaya. Nya kalintang saena ganjaran gerjami-jami anu ngamalkeun. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Jeung maneh bakanenjo malaikat ngabaris sakuriling aras aribadah kalawan ngamahasucikeun pangeranna, jeung ditetepkeun putusan antara makhluk-makhluk kalawan hak sarta diucapkeun sagala puji kagungan Allah pangeran nu murbeng alam sakabeh.